Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin nu kusim kuring dipika hormat, langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinaring syukur ka Ilahi Robbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna urang sadaya tiasa papendak deui dina danget ieu kalawan dina kaayaan sehat wal afiat sareng mugi-mugi urang sadaya ditebihkeun tina virus corona nu karsengit di sakumna dunya. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia dikocor golontorkeun ka junjungan urang sadaya nabiana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, tu ka urang sadaya salaku umatna dugi ke akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin nu kusim kuring dipika hormat, tangtuna urang sadaya salaku urang Sunda teh kedah reueus kana kabudayaan Sunda. Contona aya alat musik khas Sunda nyaeta aya kecapi, aya angklung. Contona alat musik angklung nu mangrupakeun alat musikna urang Sunda. Alat musik angklung teh kasohor pisan, malahan mah parantos dikenal ku dunya sareng diakuh ku UNESCO salaku warisan budaya dunia. Salian ti eta masih seueur keneh kabudayaan Sunda teh nu teu tiasa urang bahas lengkep sadaya. Misalkeun deui aya tari jaipong, aya wayang golek, dugi ka adat jeung kabiasaan hirup sapopoena. Basa Sunda ge mangrupikeun kabudayaan atanapi kabiasana urang Sunda nu kedah ku urang dilestarikeun. Salian ti eta seueur pisan tatanan basa Sunda teh, misalkeunna lamun urang nyarios ti saluhureun ka sahandapeun, ti sahandapeun ka saluhureun ka babaturan oge kedah kumaha nyariosna aya aturan basana. Kumargi eta basa teh kedah tiasa ku urang dipiara kanggo anak incu urang jaga. Ingat budaya teh moal leupas tina seni. Kukituna kasenian jeung kabudayaan teh kedah ku urang dimumule diterapkeun dina kahirupan sapopoe. Tah kumargi eta hayu urang pertahankeun budaya nu dipika cinta ieu. Ingat kasadayana, jati diri Sunda teh salah sahijina aya dina kasenian jeung kabudayaan. Matakna ulah nepi ka laas, urang kudu langsung gerak ti ayeuna ngamumule kasenian jeung kabudayaan urang. Dupi sakitu bae nu tiasa dipihatur, hapunten tina sagala kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.